brokoli, anu ngauna? Iyo aya kiripi kentang. Kumaha upami hurang ti kapal. Kuring teu resep. Waktosna pikeun tantangan kuliner anyar. Antosan, anjun bakal butuh iu. Tugas kahiji anjun nyeta kue. Hayu, kuring ngantosan. Hebat, Teteh. Muhun, sayang. Sadayana parantos jelas pikeun koki. Keju krim anu ngahudang ke napsu. Iu sampurna pikeun karya kuliner anyar kuring. Kuring bakal gampang ngolesan sadaya lapisan ku krim sareng nganggo spatula pikeun masihan bentuk anu asli pisan. Iu bakal janten kue pelangi anu bakal kuring hias ku krim Skittles anu ngeunah. Antosan sakedap, iu koper khusus kuring. Kuring parantos kengingkeun sadayana anu kuring butuhkeun. Oh, sapertos permen kuring. Tah, parantos. Iu mangrupikeun karya seni anu nyata. Nalika kuring ngadamel kue, kuring ngarasa sapertos seniman anu nyiptakeun dunya anyar. Pelangi anu sae iu kakirangan mega krim. Sareng sapasang panon anu ceria. Voila! Koki nuju damel. Luar biasa, kuring terang. Sareng kuring bakal ngadamel kue bentuk hate kuring. Sorangan sareng ngahiasna ku KitKat sabab si dede resep pisan kana eta. Hayu urang simpen di sakurilingna. Tapi eta hentu cekap. Urang peryogi langkung seueur permen pikun anu resep amis sapertos kuring. Malteser sareng Skittles. Nini hebat pisan. Sareng iyo karya kuring. Eta katinggalina hentu sae. Tong hariwang, kuring tu akan rengse. Pikun ngadamel hiasan anu mewah, kuring peryogi film sareng saloba-lobana permen. Anu mimiti, kuring bakal ngalembrekeun coklat ku alat pembakar super kuring. Yuhu! Sareng ayeuna, kuring bakal nambihan meses biru. Eta bakal katinggali sae pisan dina kue kuring. Nah, sadayana parantos siap, hayu kuring ngenalkeun calon juara ke anjun sadayana. Wah! Anu penting mah sanes kameunangan. Wah, kuring hoyong nyobian kue koki heula. Kuring resep. Kuring penasaran nah kue nini oge ngunah. Hayu urang cobian. Wah, kuring resep pisan coklat. Nuhun nini, iyo keren. Oh, sigana aya anu lepat sareng kue iyo. Kuring hentu resep rasana. Sareng juarana nyeta nini. Hore! Ibu-ibu, urang gaduh tantangan. Punten pangadamelkeun pasta kanggo kuring. Wah, ieu tugas anu keren. Parantos jelas, kuring ngartos. Anu kedah urang lakukeun nyeta nguluk mie sareng parantos. Sareng kuring bakal ningali sababaraha TikTok ayeuna. Kuring oge bakal ngulup pasta sareng sosis pikeun dede kuring anu dipika cinta. Amis pisan nini. Hayu kuring nangkep nini sareng nyobian sosis dina waktos anu sami. Waktosna ngulup sosis dina cai ngagolak. Oh, di mana anu sanesna? Ha, nah kitu wungkul. Pikeun meunangkeun tantangan, anjun kedah ngajantenkeun si dede ruas ku kaputusan anu teu disangka-sangka. Mi biasa moal tiasa di dieu, janten kuring bakal ngadamel nyalira tina endok susu, sareng tipung sareng kuring moal hilap nambihan pewarna kana adonan. Berung gora mangrupikeun warna ka resepna. Ayeuna tuang adonan kana botol khusus.
Aha. Sadayana nuju lumangsung dumasar kana rencana. Sampurna. Hayu urang mimitian damel. Oh, Gusti. Tinggali mi koki. Wah! Leres, mi anyar kuring parantos siap sareng bau ngenah pisan. Ngan kirang sirup amis. Beruang marmalade sareng permen sanesna. Kasampurnaan. Oh, anjeun aneh. Spaghetti kuring parantos siap. Tinggali sosis eta sapertos gurita. Oh, seuno. Oh, ulah! Di mana alat pemadam seuno urang? Oh, seueur pisan busana. Oh, ulah. Sadaya mi kuring kaduruk. Pantosan. Aya trik hirup. Urang tiasa ngadamel mie instan dina katel. Tah, parantos. Kuring pasti jenius. Metode. Oh, naon eta? Mie iyo henteu ngeunah pisan. Oh. Oh, endah pisan. Kuring jadi kabita. Hayu urang cobian. Wah, nuhun koki. Sami-sami. Tinggali sosis anu lucu yeo. Kuring resep pisan yeo. Ngeunah pisan. Oh, sareng iyo saya pisan. Eta juarana. Leres, kuring bunga pisan, tangke upan. Tugas anyar anjeun nyeta milkshake. Kuring bakal ngadamelna sekedap deui. Kuring bakal nyobian. Kuring ahli dina hal ieu. Mimiti, urang kedah nyandak es krim sareng nyampurkeunana sareng susu dina blender. Hayu urang mimitian. Muka susu, tuang kajero, sareng nyampurkeunana. Oh, hapunten Nini. Anjeun hilap kana tutupna, janten sadayana tumpah. Hiji ideu. Hayu urang tinggali naon anu aya dina ransel kuring. Naon? Teu ayana naon? Aha. Ieu alat koktail khusus kuring. Kuringan ukur kedah ngasupkeun permen ka resep kuring sareng sababaraha marshmallow. Eta bakal ngeunah pisan. Hiji-hijina hal anu kirang nyaeta soda. Sayang. Hapunten, eta hentungah haja. Ayeuna sadayana parantos siap. Teteh kuring bakal bungah pisan. Nini, bade ka mana? Kuring kedah metik hiasan buah raspberry pikun koktail kuring. Oh, seungit pisan. Buah ieu hoyong asup ka jero sungut kuring. Tinggali kuring koki. Bravo, Nicole. Oh, keren Nini. Tinggalkan eta pikeun si Dede. Muhun, kumaha cara kerja blender yeu? Kuring hentung ngartos nanaon. Langkung sae nganggo metode kuring anu parantos kabuktian. Aha. Sareng ngaremu keunana. Oh, endah pisan. Ayeuna tuang sababaraha susu seger. Sareng nyampur keunana pikeun ngadamel koktail raspberry. Muhun, endah pisan. Sareng warnana. Sababaraha mint di luhur. Katinggalina saderhana tewing, kuring kedah milarian ideu. Salaku contoh. Saha nu mareuman lampu? Nah, anjeun sieun ku poek. Ha!
Oh, hapunten Koki. Eta lucu pisan. Hapunten. Kuring nampilkan ke anjen resep pikeun koktail anu sampurna. Es krim, susu, Oreo, sareng nyampurkeun sadayana. Kuring bakal nyayogikeunana dina endok coklat anu sae ieu, babarengan sareng krim sareng permen. Tah, parantos. Waktosna pikeun sababaraha hayasan, voila. Eta saya pisan. Wah, koktail ieu katinggalina teu biasa. Kuring pikir kuring kedah mencet di mana wae. Wah. Hayu urang tinggali. Oh, iyo keren pisan. Sadayana pikeun anjeun mojang gulis. Kuring hentu resep pisan kana koktail ieu sareng aya oge mint. Moal nuhun. Karunya pisan. Wah. Hebat pisan. Ieu saya pisan. Oh, nuhun. Endok ieu oge ngunah pisan. Parantos diputuskeun. Koki mangrupikeun juarana. Oh, leres. Nuhun.